Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kalur ke kalian biar yang Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim was-siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-taharati ummahatil mu'minin. Amma ba'du, faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula wa qala an-nabiyyu Muhammad innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Wa qala fi haditsin ukhra man fariha bina farihna bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minas syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat wa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu halalati rungi ieu jaga dipe kiamat singkeng syafaat ti manten. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para ustad nu nampak halaladir di payunan urang anu sekaligus bidisim kuring dipika hormat wabil khusus kiai-kiai kampung satempat umumna kiai nu haladir di dieu. Urang daroakeun mudah-mudahan para kiai sing para ranjang yuswa anu bararokah. Pejabat pemerintah setempat puji simkuring dibika hormat, terutami pisan para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Kampung Naretel anu puji simkuring dibika hormat. Urang daroakeun mugia para pemuda para pemudi masyarakat Kampung Naretel sadayana ku Allah sing saroleh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang kumpul kanggo mieling kelahiran manusia anu paling mulia sakolong jagat. Sehingga kelahiran Rasul teh diarep-arep, bahkan Rasulna can dilahirkeun geus diobrol-obrolkeun ku makhluk Allah. Ulah aja boroning manusia, ulah aja boroning nu sejena sato ngobrol jeung sato, sireun ngobrol jeung sireun, kotok ngobrol jeung kotok, bebek ngobrol jeung bebek, embe ngobrol jeung embe, ngobrolkeun bahwa reklah
Rasul mah kos kitu tah ulah aja boroning manusia satok jeung satok geus ngobrolkeun bahwa rek dilahirkeun nabi akhir zaman sehingga cek sireum da iraha ieu Allah mutus nabi akhir zaman nabi pembawa rahmat ieu urang manggihan apa moal jeung nabi akhir zaman maka urang penting ieu kumpul ngayakeun peringatan kelahiranana kunaon urang kumpul ngayakeun peringatan kelahiranana karena urang mah kabehan rumasa jalma loba doraka jalma teu bisa ibadah maka urang mah moal bisa ulah mandak nuruskeun omongan kiai bae nu dipayun tadi tah urang mah ka surga teh asupna kudu melalui ibadah urang mah jang jauh makana manusia asup ka surga lain ku amal perbuatanana tapi ku rahmatna Allah nanti yang ngomong dia udah digede-gede jeung nu bodoh mah bisi kangenahan teuing nah hendak jaja kiai ge cenah ge ka surga mah lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah atuh geus teu kudu salat teu kudu ngaji tungguan bae si rahmat datang ih geblek dia mah dari itu bisikan itu nangke kos kitu moal salat moal ngaji ayeuna urang cenah ka surga kudu ku amal perbuatan urang jang jauh nyorang aya hiji waliullah ibadah ka Gusti Allah 500 tahun can pernah maksiat sagede kuman-kuman acan begitu di akhirat nagih ka Gusti Allah ya Allah abdi mah hayang ka surga tapi hayang melalui amal perbuatan abdi sebab abdi ibadah ka Gusti 500 tahun can pernah maksiat sagede kuman-kuman acan cek Allah oh jadi dia ka surga lain ku rahmat aing hayang ku amal perbuatan dia hayang lamun dia cek Allah endek nagih maka aing endek nagih deui cek Allah kanikmatan anu geus dibikeun ku aing ulah jauh-jauh ulah aja boroning sabujur badan cek Gusti Allah nikmat mata dek wae diproses poe ieu dia ngicep kos kitu sabaraha kali kangenahan ngicep poe ieu mah lain deui peureum teh kos kitu ketika deuleu anu nikmatna kos ieu ketika deuleu tanggal ieu mah kanikmatana lain deui ketika anjeun poe Kamis poe Jumat ngicep peureum cek Gusti Allah dibulat balik terus ku Gusti Allah 500 tahun nikmat ngicep mata can kabales can bisa nyukuran mantap ka surga jang jauheun ku amal perbuatan urang sagede wali ibadah ka Gusti Allah 500 tahun pala hadirin karak ditagih diproses nikmat mata eueuh can kadaya Masya Allah makana urang teh aya atuh jang jauh melalui mana asup ka surga melalui ibadah urang wih cek urang naretel kiai ulama tukang salat nu mana nu ngasup ka surga siti salat nu mana pas salat urang mah kieu ya musolli di musola ibu salat di bumi hatema di sawah hatema di pasar jalan-jalan hatema inget kena baju hatema inget kena popoyan pomong dek hujan hatema inget kena poe ranginang Masya Allah ranginang aing amplek kada gua begitu salat nu eta nu ndek ngasupkeun ka surga jauh amat ketika usolli fardhuhi Allahu akbar kabayang tahu tong kabeh inna sholati wa nusuki wa syarimi wa kopi kabeh kana Allah salat nu eta nu ndek ngasupkeun ka surga atuh jauh cek urang naretel kiai kami ge bisa salat khusyuk kamari salat tohor 4 rakaat jeung malinglung dia lain khusyuk taman kitu ndek melalui jalan mana ka surga salat khusyuk jauh teu bisa khusyuk pala hadirin sahabat baiknya sahabat cegaan jeung Rasul dia wahai para sahabat cek Rasul saha di antara anjeun nu bisa salat khusyuk maka bakal dibere hadiah ku Allah sorban cek Rasul sadayana sahabat sumanget salat maklum arek meunangkeun hadiahna sorban Kangjeng Rasul kabehan ge haroyong atuh para sahabat kana sorban Kangjeng Rasul
Masya Allah, begitu sholat anu pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq batal, inget karena sorban Rasul. Nu kedua Sayyidina Umar sholat batal, ingat karena sorban Kanjeng Rasul. Nu katilu Sayyidina Utsman bin Affan sholat batal, ingat karena sorban Kanjeng Rasul. Terakhir jing udah lalu dari itu banyak. Iya itu mundur mending nyusup ke Indonesia itu anak sakit itu diurus gini kita buat caranya nak tolong bapak nanti ada Uya terus atau lagi jajan anggus riwayat nake terakhir Sayyidina Ali kakara kerek as karek itu kan Sayyidina Ali karek ndek asnek assalamualaikum cek Sayyidina Ali dina hatena asana aing menang sorban Rasulullah aduh kopong kabeh sahabat cek sahabat begitu beres salat Rasul kumaha aya nu husu di antara kami eueuh cek Rasul anjeun Abu Bakar ingat karena sorban kaula Umar anjeun ge sami Utsman anjeun ge sami Ali anjeun mah rek anggeus langsung ingat karena sorban kaula eueuh nu bisa salat husuk sagede sahabat hararese salat husuk teh atuh komo beungeut nu kana dieu yang jauh cek urang benar rumah sakit henteu ya diketik gugula ke rumah sakit Haji Jamaluddin koma pulang ke rumah sadel mak doraka bupa hese nyeun salat husuk sagede urang lamun hayang husuk cukup inget urang teh keur salat ulah inget kana naon inget kana nu dibaca urang geus sakitu sagede urang mah husukna kartos henteu keneh bae belet amat aceng majing tah bala hadirin wal hadirat. Ya Allah, jalan di mana nek ka surga? Melalui sholat hese. Cenah kiai ulama tukang puasa, lah puasa orang puasa dendam. Pindah nyatu di berang ka peuting. Sugan dia orang naretel nek bulan puasa teh 2 poe deui. Ya Allah, panjangkeun abdi umur nyampe ka bulan puasa ya Allah. Abdi rencana azam hayang hatam Quran 3 balik. Abdi azam hayang maca istighfar 100.000. Abdi azam hayang maca sholawat menang 100.000. Pernah kos kitu Rodiah? Mata aing nanya ge eueuh can pernah. Eta bulan puasa nu dipikirkeun ku ibu-ibu hiji baju 2 daging 3 weh tadi pikirkan taraweh mah padahal meta bulan puasa cek bulan puasa ketika sapoe deui bulan puasa ngeusan tanggal 29 isuk kan lebaran isukna deui memehna sapoe deui ka lebaran bulan puasa ngomong pilih-lian paturai patepang deui wahai urang naretel aing teh bagaikan tamu kumah pribumi lamun pribumina cuek ka tamu maka tamu moal betah di imah urang kos kitu deui Ramadan bagaikan tamu lamun urangna cuek kana Ramadan maka Ramadan teu karasa urang anggeus lebaran beh urang tinggal nyeselna karena urang teh belum tentu panggih deui jeung Ramadan hari bener ndak make nu mana ka surga nu puasa boro-boro jam 1:30 kene geus ngajajar na meja dareun pembukaan lain maca salawat kalah molototan naon cenah ieu ieu rujak ieu bonteng kuah ieu es campur ieu bala-bala ieu tahu bulat tahu penyon tahu gepeng geus kumplit kabeh cek bapak kolotna ka incuna jangan sabara ieu gitu cek incuna karake cenah bahasa tengah genep pangelamat geus ngagalib di gawakain tadu duduk di musola terong dur adzan Allah encan ge nu adzan datang kana bar bogodoh biar 12 puasa nu kitu nu ngasukeun ka surga ya cenah kiai ulama tukang sedekah lah sedekahna lebah yang kalem naon deui kiai ulama tukang ngaji lah ibu-ibu aya bedek ngaji
emas na gelang na anyar setengah meter. Assalamualaikum, sesalaman. Waalaikumsalam. Aku udah jaga kabiannya. Bisa orang 70 gram anyar kene kongkorongna geus ngiplik bae mah. Teteh mah geus 3 poe haridan minum aja. Ngaji nu kitu nu kasukeun ka surga. Cenah kiai, kula mah tukang maca istighfar lah, maca istighfar geula musala kita gablek duit. Astagfirullah loba bayareun. Astagfirullah eueuh injemen. Bener kan? Istighfar eta mana kasukeun ka surga. Kiai cenah kula mah tukang maca Quran. Saminggu sakali kula hatam. Quran urang kadang-kadang teu akur jeung tajwid. Rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anu. Loba jelema nu maca Quran ngaderes Quran padahal sing horeng Quran nalaknat ka dirina. Kunaon? Sabab teu akur jeung ilmu tajwidna. Nu panjang dipendekkeun, nu pendek dipanjangkeun. Matak ibu-ibu bapak-bapak nu geus karolot, geus aing teu pati bisa mah maca Quran 10 tutan beta Quran. Cepat-cepat teh ibu kieu. Cek anak-anak mah meuni rajin. Barang sekadengkeun ceramah ki jamal, ngomong dia. Mak cenah batur pangaderes Quran sok kadenge sawarana pan mah mah teu kadenge aing mana hate. Oh. Oleh tepuk maca Quran. Ndak nu mana jalan ke surga. Kiai cenah kula mah tukang maca sholawat lah, urang naretel aya bedeng maca sholawat aya gelap doang kurijat Allah sallallahu Muhammad. Ndak nu mana maca saurang mah ka surga na eueuh hese. Makana iyalah aya atuh peringatan Maulid model kieu moga-moga nyababkeun urang inget kana omongan seorang ulama tokoh sufi nu aya di negeri Baghdad, Imam Siri Sikti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Para hadirin, nyarios anjeunna make bahasa man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah. Sing sahabae jalmana urang mana bae anu datang ka hiji tempat di mana di eta tempat dirayakeun maulid maka eta jalma sarua jeung meunang taman surgana Allah. Muga-muga urang kasupkeun kanu eta. Hayang urang naretel ka surga. Ai teh calalageun ngomong nama. Embung ka neraka. Ih, teu edan jawab namanya. Nu tilok salat ngomong nama hayang kasur. Nu tilok eta teh. Nu tilok ngaji ngomong nama hayang kasur. Ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang ting torek. Euy, pamuda keur garapleh ngomong nama hayang ih tolol. Eta cekula manu gapleh doang nu teu pati cager. Kunaon kitu? Atuh deuleu we aya kartuna sagede korek aya ngabantingkeun anak lapatna gebot. Modar dia. Jadi hirup keneh di modar-modar sining sapa. Mata ke dia pemuda ulah sok gapleh, mata nu tukang gapleh mah teh paraeh. Aya eta sining sapa bae. Modar dia. Hajar deui ku urang. Kojor dia. Jadi sugan aya urang naretel mah teu gapleh. Barokah dia. Jauh. Bener tak? Oh, masya Allah. Geus urang kumpul di tempat sarua jeung ngajemput taman surga. Masya Allah. Sabab urang mah rumah saja mah dorahman. Makana hadirin kulantaran ieu kiai lain Quran lain hadis mau diprotes ulama Baghdad. Imam Siri Sikti, Anda berani mengatakan jalma datang ke hiji tempat di mana dirayakan maulid sarua jeung meunang taman surgana Allah. Apa dasar alasan Anda? Imam Siri Sikti memberikan argumen alias alasan li annahu ma qasada dzalikal maudi'
illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena moal pati-pati datang hiji manusia ke tempat maulid terkecuali tertanam rasa cinta hayang ngagungkeun ka Kangjeng matak mun aya munudan datang bae teu diundang lu datang bae mang urang mana urang anu ih pan mang teu diundang sarua nabi aing gitu ngan hadirna ulah karena berkat lamun bapak jeung ibu hadirna karena berkat maka derajat ibu jeung bapak dipayungeun Allah sagede berkat. Maaf kadaharan sangeunah-eunahna kadaharan sapelem-pelemna kadaharan sapedok-pedokna pasakan pasakan. Masya Allah dulu hanya batas di korodoan. Ieu mah daging sapi, ieu mah daging kebo, ieu mah parai, ieu mah lauk bandeng, ieu mah belut, ieu mah gekesek, ieu mah anu, ieu mah anu, hanya batas di korok. Lewat di korok ajedog dipeujit sapoe-sapoting. Bau hangit kalau bata kenal. Naon ngaranna? Tokai. Sugar ieu di jero beuteung pas ini. Di jero beuteung pas ini, Leo Genjer jeung Salencis. Cek Sardentis kieu, jer minggir dia mati naretel, dia mati lembur dia mah di ditu deket Nangerang tadi nyata nah dia mati sawah pilutak dia mah udah deket-deket aing. Cek Sardentis, maaf aing mah dikemas di pabrik laju aing make kaleng dibuat ke tengah wilbok ada jalan tol aing lewat udah dia mah minggir suka dia Leo Genjer pas ini datang ke jero beuteung atuh henteu kumaha cek Leo Genjer teu bisa kitu cis dia kuari mah jeung aing CS lamun dia busiat aing tai komo urang lamun ngahiji leuwih kental taina ge jero mata tuh kalimatan dunia mangga sakitu bikang cenah we mau digoli uangna mah hangit bener teh mah aku kagelisan marobah kagelisan nasab-sakut kagelisan doang jajal bi kagelis ambuan ababna jam 3 peuting untuk bau tampolong tabur sok pak bu dunia mangan sakit itu doang kanikmatanana jelema cenah kasep 30-40 tahun 50 tahun dari itu mah balah teh kulit peot ibu sanajan gagah dangdang hebat diurus awak lebah 60 50 kan itu mah peot make bedak mending aduh atuh doang oncom supaan geus teu beres nikmat dunia sakitu benar nah iya para hadirin wal hadirat geus ulah karena berkat hadirna urang karena ngagungkeun karo bahkan cek Syekh Nawawi Tanara anu menang ngutip ti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dicuplik ku Imam Ibnul Jazri hadirin dikutip dari ku Syekh Nawawi Tanara ku Syekh Nawawi ku ulama kita ulama Indonesia niki Syekh Nawawi asalnya wong Tenara iku ning Tirtayasa pun pedang di kronjokan weruh ngerti ta ora ih klemen ji orang ngerti wong Banten je orang ngerti Jawa bahasa Jawa pabari meriki meriku merokok ka dituna cek Nawawi kieu geus bahasa Sunda bae namun bahasa Jawa rese sing saha bae jalmana urang mana bae nu ngayakeun muludan maka ku Allah eta ahli kampung jeung eta jalma bakal disalametkeun hirupna sataunan. Amin gitu dia. Hayang salamet. Amin bibreuk nara terburi pagahan nih kolot-kolot. Hayang Pak salamet. Muludan gedekeun. Eta ahli kampung bakal disalametkeun ku Allah. Eta lembur moal kata rajang longsor. Amin. Angin puting beliung. Moal kata rajang lini gempa. Masyarakat bakal alaman. Moal aya paling. Bahkan lamun jelema tukang ngayakeun muludan hirupna bakal salamet sataunan cek Syekh Nawawi Tanara moal dicongcong oray moal katinggang kalapa
mual kasenggol motor, mual ketabrak tukang bilik deh, jalan pengbet tukang bilik itu belok-belok. Mual selamat hirupna, mual molesek. Cenah kiai bisa bae ngomong, cenah hirup bakal selamat, mual ketabrak mual kasenggol. Tah tetangga kami kamari tah urang dinya tah, urang warung tah, urang mana tah. Terus kayak muluda, cak kasenggol motor, tanya bara duit nyumbang nah. Iya udah jadi pertanyaan, naretel. Aya keterangan sing sahabae jalmana urang mana bae anu nyumbangkeun harta bandana sadirham. Sabaraha cenah? Terang ibu bapak sadirham. Sadirham eta 4 gram perak. Perak wali nu bagus 400.000. Eta 4 gram berarti 4 kali 4 16. Geus sadirham teh 1.600.000. Lamun jalma nyumbangkeun buluda 1.600.000 maka eta di kampung ku Allah bakal diselamatkeun. Tah cukup ku amin kudu 1.600.000. Mantak nu kasenggol motor teh kamari tanya. Bara duit nyumbangna, meureun bae 50.000. Untung dia teka gelek teh beuteung dia hari. Kasenggol keneh teh kasalametkeun ku 50.000. Kadenge 1 juta genap. Sabaraha cenah, Bu? Oh, lalu nang kami ngajawab nang bah duit mah. Nang unak nuh nyai. Mamah unak lagi, kamu nak nak tanya tadi. Sabaraha cenah, Pak? Heuh, bapak-bapak coba ulang bae. Jawab. Sadirham eta 1 juta genap. Eta kakarek salamet. Bisi teu percaya omongan wali, tes pentingnya kurang naretel. Urang dia gimana ulah dikunci, tutup kan ulah dikunci, motor dan di luar ulah dikunci. Bener tah henteu omongan wali. Salamet apa henteu? Sok. Teungeun di sore. Motor ulah dikunci. Bakal aman, Pak. Kumaha cenah kiai lamun isuk-isuk leungit, nasib tah mangarana. Atuh kumaha? Aing geus nasib bagati. Ulah nyanakeun aing. Atuh kumaha asa bisa ngelawan nafsu? Menjaga bener. Ganti aja nasib apa? Ganti kak nasib. Bener. Ada. Bakal aman satu. Amin. Amin. Hiji tah, ingatkan bawa balik ka imah ingat. Pukul masuk jalan rengkel magan ibu-ibu. Ayo panghadirna panglumayana heuh gek di pangleuna. Di jam 7 keneh. Dang hadir kok. Ya Allah, yuk nggak kadang ngobrol beloba, cacahan. Cina aing kemarin macam hadiran pada itu jadi muda temenang berkah. Kalau mana murid itu aing menikah, oh, atau aing tidak mana tengah poe aing ngariung. Maju, aku gawe itu kebagian. Kenapa kalau murid eta tadi ngundang ongkoh, yang penting korek tidak kami bina. Dia negeri poe dibalas kayak kalau murid eta dosa orang lain deh. Laju cenah kariung, cenah kerisukan itu. Mariung lah, ngan aing sarucuk dan jeronak lauk picungan doang. Astagfirullahaladzim. Bandung sakeureut. Berarti eta jelema lain karena Rasul, ariungna karena berak. Ulah urang. Menang berkat alhamdulillah. Teu meunang teu jadi mas. Alah, hartos. Hiji talamun jelema tukang muludan hirupna bakal aman 1 tahun. Tapi lamun nyumbangna 1 juta tahun harap awas bae mun kurang. Insya Allah. Dengan kene urang nangrang sakalian dia. Minggu harap ulah kana ngarang haram jadah doang. Cek ulah kawin atuh geus gantian urang naretel cek ulah bagian anak. Itu kan kiai tadi intan. Atuh geus cek ulah gantian lah, ulah bae. Ieu cenah sarono bae cenah kana kaji lain soalna beda aing murah bae meureun. Leutik bae minggu hareup kawin. Lain kata target aing bener teh sakitu mau datang aing. Ulah jadi onang ka dieu geus. Atuh gantian lah urang naretel atuh kuari. Bener dong. Oh. Terus 2 cek sanawi tanara moal baloba. Engke panjang di ditu diteruskeun deui. Diri-diri bae ya. 2
Cek Syekh Nawawi Tanara, lamun eta ahli kampung sok daek ngayakeun muludan, maka eta ahli kampung ku Allah bakal dijembarkeun rizkina satauneun. Hoyong jembar rizki, gedekan muludan Pak. Alhamdulillah urang mah di daerah Banten. Teu di mana, alhamdulillah. Ya Allah kuat berkah santri, ya Allah papais buat pakai badminton. Ampun ini. Di kobok Pak. Astagfirullah. Siap tapi dah bina. Uci kena laut tu bekieu. Keur bulan Safar mah laut asin. Beak 50 uci. Ai kuari bulan mulut cing, dari kotok. Oh malih hebat. Berkah bulan mulut. Masya Allah kejo pati para roe. Masya Allah laut geremuh. Alhamdulillah. Dalam tuh berkah bulan mulut ya Allah. Kiai tukang ceramah serak, kiai kori serak, ayah kiai nu calik diundang calik dinengariung terserak mah hana jakal gemper suku. Berkah bulan mulut ning balik kening berkat bener deh. Tukang ojek sampai kepegat rantai bulak balik bae perkara. Jeung situ rahi. Berkah bulan. Ya Allah, wah ada jasa di bulan mulut bener deh. Ya Allah, ibu-ibu gede-gede ngariu, gede-gede sarimi di pabalatak tuh, ale-ale sebenarnya aya. Sarimi ale-ale sabda geus untuk roti. Wow, nanaon aya alhamdulillah. Berkah bulanmu. Bener tuh, Bu? Bulan Jumadil awal gitu tuh. Tapi berkah bulanmu. Berkahna Kangjeng Rasul. Nah iya mata urang ulah sieun bulan mah. Kudu gua lalet. Eta lamun jalma ngayakeun muludan rezekina bakal jembar satahun. Amin. Ingat ya teh besok palelit dan muludan mah. Ieu mah muludan nyumbang 50.000 nyoket berkat 24. Perempatan garong dusun nu kitu mah. Tilu cek Syekh Nawawi Tanara, lamun eta ahli kampung sok daek ngayakeun muludan, maka lamun ibu-ibu bapak-bapak sok daek ngadatangan kana muludan, sok daek ngayakeun muludan, naon anu digerenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul. Amin. Mantak lamun deuk ngahadiran muludan geura-geurentes naon dina hate. Mantak tadi kula enggeus di imah. Ya Allah, abdi sedang ngeringan maulidan jeung urang naretel ya Allah. Pertama nama kabeh hayang disapatan ku Rasulullah. Ya Rabb, tapi abdi teh hayang hasil maksud. Sebab Syekh Nawawi lamun urang ngayakeun muludan bakal dibere kes ganjaranna 3 perkara ku Allah. Tadi tah hiji bakal salamat, nu kadua bakal jembar rezeki satauneun, nu katilu naon nu digereteskeun dina hate bakal dikabul ku Allah. Mata kula tadi keur di imah ya Allah, abdi sedang ngiring tadi Maulid Rasul ka kampung masyarakat ieu, masyarakat naretel ya Allah. Abdi hayang dijadikeun jalmi anu saleh, manfaatkeun ilmu abdi ya Allah. Putra-putri abdi ya Allah sing disarolehkeun. Panjangkeun umur abdi anu barokah, jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat ya Allah. Indung kula hayang cager, doakeun nya ku kabehan ieu. Umi kuring teh teu sehat. Tos 7 sasi. Bu, wiwis di dinya diranjang, micen di dinya doakeun nya. Tadi berkah maulid ya Allah, berkah maulid dan umi kuring segera disehatkeun ku Allah. Panjangkeun umurna amin ya rabbal. Beja heula tadi ge eta kintan eta kibad kula ka indung. Ka mana haji? Mi dengan doana nya bade maulidan ka mana? Baros. Oh. Berangkat. Berarti kuring berangkat ulah, berangkat kuring menang doa ti indung. Alhamdulillah. Eta diizinan, kamari mah aneh, indung kula teu izinan. 2 panggung. Mi pada angkat kalur anu. Ulah. Atuh teu bisa kumaha? Indung kula nu nyaret. Umi baturan, sabab umi kuring mah bobona ngasenjang sapungi teh Pak. Eta tidinya kudu di baturan sampai ka subuh. Teteh kula sare, kula kagantian sampai ke jam 7 isu. Capek kula, henteu sabab kula bisa kieu doa indung bapak kula. Moal aya kula mun eueuh indung bapak kula. Mantap para pemuda mun hayang berkah, hormati bakti keur jadi indung bapak. Ya Allah. Eta obrolan we kuring. Eta kamari mah dilarang.
Mi pada angkat kan itu ka anu aja ka anu ulah baturan umi di dia aku jam muhajat jam 9 ngebel jam 9 peti kiai di mana atuh di imah cina kumaha tadi atuh tunggu kumaha tadi gitu dia bae pancena jadwal ke kula mohon maaf indung kula teu izinan indung kula kergering hayang dibaturan ku kula mohon maaf kula karak mamang dek saha kalau saha namun indung kula nyegah eueuh teu bisa maju cenah kumaha kula geus kieu atuh sabodo dia nu haja ulah kitu cenah jajamah habis kumaha onang mang onang gitu kumaha coba wakil make wakil kula bisa make wakil Masya Allah, liau pan 2 tempat 20 juta BEW. Ayo ka dia mah diizinan ya. Atau moga-moga balik tidak kagantian gitu nya. Kemarin teh gitu maksudnya. Moga-moga bae lah. Naretet. Terus geus naon nu digeureunteu sok ibu bapak geureunteu ku ada hayang naon cek Nawawi. Ya Allah Gusti sok gerak trek nah hayang naon. Mun santri hayang biar boga ilmu anu manfaat amin gerentos kena teh pemuda woi gerentos nate ya Allah kawin hayang kawin ngalamar 8 kali di Ciduhan bae ya Allah Masya Allah amin dukun geus biak 18 ya Allah ke hikmat nu manangis jak-jakeun ya Allah buhur geus biak 9 kilo poa teu mempan ya Allah make menyana kumaha ge di Ciduhan bae banget abdi ya Allah berkah maulid cekidang hayang kawin moga-moga Dewi terutama ya Allah moga-moga deket kawin jodoh aja kami ya Allah berkah maulid ya abi berkah maulid ya Allah isukan kling gaya WA assalamualaikum cager ka kemod gimana amod sehat si kemod mohon maaf ya ini sama siapa saya Dewi Dewi sinarian segala maklum lah orang naretel lah sinarian cenah Dewi nge-WA iya ini ada ini juga Dewi atau nggak nyaho begini cenah terus Dewi emang ada apa enggak kangen aja amot ini pengen kapanggih di mana kita kepanggihnya atau di mana aja emang ada apa Dewi atau enggak kan dulu Dewi nyiduhan sama Kak Kemor ya dulu sih tapi emang dulu saya lihat banget Kak Kemor genep dulu tapi kalau sekarang ini habis dulu kok ruhai begini katanya Masya Allah Dewi juga aneh terus deg-degan aja kita sama Kak Kemor masuk kemarin juga waktu makan habis 2 piring ini Kak Kemor langsung sebelah aja cina dengan main kan tuh habis 2 piring nih ya menurut saya langsung Masya Allah kemarin juga langsung lagi minum inget Bang Kemor langsung kepesekan Dewi oh iya terus gimana kita kepanggil atau di mana aja ya udah deh cina di itu aja di sono di mana di Beti Cau dasar terbuka modal sih ya nah cek pemuda nah manjur ya munudan ya ayo kita kudu mau modal deh ya. Si Dewi daekeun ya bener dukun ge erah ya munudan ya Masya Allah paladeun tah mantap gara-gara teskeun hayang naon bakal dikabul ku Allah ngapa dana ibu-ibu ya Allah salaki bener ya Allah pagaweana musem bae ya Allah ada usaha teu beuki ya Allah ya Allah lagi ngapli kalau ketinggal balik jam 3 dan jam 4 Allah langsung ngolor udang jam salapan ya Allah langsung nyatu di gede nyatu nanti ya Allah tapi masalah semoga ya Allah salaki diberi hidayah taufik ya Allah gitu ya Allah salaki abdi ngozek ya Allah Masya Allah ya Allah menikot keding pundung lagi hidung ya Allah moga-moga ya Allah muatan nasi rame ya Allah mun bisa macenan ini bae cemburu artina mah moga-moga salah jadi Allah selamat ya Allah ya Allah salah jadi ya Allah tukang kalapa tukang duga usaha namanya nama paluhuna itu kalapa ya Allah moga-moga selamat eta kajun tong jadi keur sireum tatangan ya Allah seneng eta hidup ya Allah ayo gerak digerentaskeun teh hayang naon bakal dikabul boga contoh ke intan kulamnya ke kita kawin batur kula rumah tangga 12 tahun kawau kula rumah tangga 12 tahun tadi pasien cantik pasien katurunan ku Gusti Allah jadi can boga anak mainna jelema beungar sarean biak Madura biak Jepang biak Surabaya Singapura Malaysia bahkan pernah ke Jerman berobat
kuhayang boga anak aya dokter Masur di anu diteakeun sebab mampu ya Allah eta mah ti kiai cenah cai geus biar 30.000 aku mah tapi encan di pasien katurun ngobrol jeung abdi tapi ceng ka haji teu ngeluh henteu ji ka haji insyaallah ka haji mah ngadengan di anu deuh lempakan dukun paraji dukun naon ayo cangkeut nu penting nyari ati Masya Allah ayo berdoa cek ya pula kieu atuh haji ya aya omongan ulama sahabat zaman nu ngayakeun muludan gerenteskeun hatena bakal dikabul ku Allah Masya Allah langsung main ngayakeun muludan kulantaran jelema mampu beak 300 juta Pak muludan Masjid Kebon Nagel opat diondang pertama kabeh 2 desa manehna Masya Allah menang 1 tahun setengah datang deui ke imah kula bade ngagabruk ceuri alhamdulillah ka haji syariat mah ieu ti haji ari hakikat mah ti Allah subhanahu iya kuari ka haji teh alhamdulillah kuari ka haji ngayakeun muludan kamari ka haji langsung ku Allah dibere katurunan ka haji kuari boga anak alhamdulillah ti pamajikan nu kadua nang ibu-ibu kenang hai kenang akur bapak-bapak jawab cocok setuju ibu-ibu tolol aku naon urusan anak panu penting mah bogaan ya alhamdulillah 12 tahun rumah tangga dari balik keturunan ku Allah ayo kuari alhamdulillah bogaan di pemajikan anu cocoknya dalam jadah dong hewa Robbana karim eta ibu-ibu pun hal Bu Bonyong minti nama ya Allah jadi aku harta muludan mau sampai boga anak batur teh majikan nu kadua ih mati betul sebutan mati kudu nuhun salah kita kawin deh penting salah kain kasep laku terus ya nah makana orang kuari teh kumpul ya sok geura niatan atuh hayang naon eueuh deui atuh intina mah kabeh hayang disapaatan ku Kangjeng Roh leres gitu bener gitu nah lah urang cinta ka Nabi henteu cinta pernah panggil jeung Nabi pernah suka ngimpi tapi cinta nu edan dalam panggil henteu kenal teu ngomong cinta pokok teh si Dewi kasih kemod dari teh si Maman kasih Mimin wasilah kenal orang tak kenal maka tak sayang makanya tak cinta gitu mata orang perlu kenal saha Rasul teh mata anak orang teh Bu tileletik wajib ka jalma Islamna uninga jeung Nabi utusan Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra teu nyaho putra poho deui aya anakna harapan indung bapana henteu makana ibu nu pertama ngadidik anak mah naon sebabna al madrasatul ula indung teh madrasah pertama munasabah urang ditita boga anak anu boga pamajikan anu solehah sanajan urang lalaki teu jreg tapi teangan pamajikan anu solehah apa sebab ketika seorang ibu andil besar dalam kesuksesan seorang anak Bu lamun pamajikan endah mah salah kita tepati endah rada gebleng eta anak sok endah sabab indung nu deukeut ke anak mah contoh kuari Nabiullah Ibrahim boga bapak Ki Azar Nabi mah bisa dikasar tapi mah contoh belanan Ki Azar teh kafir tuh boga anak Nabi Ibrahim indungna Nabi Ibrahim solihah atuh para hadirin anak Nabi bapak nama kafir contoh Nabi Allah Nuh bapak nama Nabi tapi boga anak Kanan jadi kafir sakit tuh bapak Nabi alhamdulillah mata indung eta penting geus urang tadi titah pemuda heuy teang
Amin. Sanajan urang teu soleh. Teh. Terus teh pokona teu laku ih pantari. Dengekeun mun teu laku hirup mah kudu ngaca. Aku sia deui jeung sok amret nya kulit hideung. Aing mah cerahan ku di kanu kulis atuh ngaca dong. Atuh pegang majikan nu penting urang bogoh solehah geus sakitu. Bener tah? Engke soalna urang lamun urang kieu urang kulit hidung, pamajikan putih fitnah ka batur. Misalkan aya salakina mah hideung majikanna putih dua koreo misalkan ya. Nya kue orang teh apaan aya jero susu putih aya buluana pan hideung biskuit teh tah. Oh, bejana leumpang dak saca saya teh cenah teh dah. Atuh eta cenah pamajikan anak. Aya tah atuh salakina masyaallah yakin dipelet sumpah demi Allah dipelet teh. Supaya jadi fitnah ka batur Pak. Can biasa bae. Hei, teangan awe anu saleh boga-boga pamajikan mun menang jodoh sing solehah. Hayang boga jodoh solehah. Hayang boga pamajikan anu bager. Hayang pemuda boga pamajikan anu narurut. Teangan nu buta. Nurut eta mah. Pancen si hayang nurut, musruk kelos kasusukan. Hei. Al ummat rasulullah mata ibu lamun ngalia anaknya dipandian ku ibu atau anak keur kumaha bae keur ku ibu dipakaian-pakaian keur dipakaian calana ibu sasalawatan naon bae eta mah sifat 20 tah wujud kidam baqamu khalafatul qiyamuhu binaf wahdaniyat qudrat. Urang mah ulah ilun pepetaran jeung anak. Geus teh anak masa kamampuna bae. Engke aya geus gede mah moal petal ieu. Ieu mah indung mata-mata ka anak nanti. Oh nyun inam ako. Ola atul awa ici. Iau ya kumaha. Iau inak ii anak iya kungok ilokna moal bener anak-anak. Urang mah biasa bae. Doa anak ulah nu leutik cek ulah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, wa Nakir, Raqib, Atid. Urang kudu kitu. Anak ulah meleutikeun haji pancan pasehat. Jibril, Mikail, Icopil, Anyoil. Sangat anyoil kasat Azrail, Anyoil. Itu Anyoil bae. Ini kena lah begitu kebiasaan kita petal bae ka dituna. Dunya tuntun mau poyongo di poyong anu kalau poyongo aing kamaya macam manggil oyah dina iya ajo dicoyok we buyuna iya ya gini awas we saja iyan eta sebenarnya oke ulah terus bantuan mayar henteu kerang alamat tukang parkir ka pulang terus oke pak diteruskan ada itu deh di mana Nerang gitu. Hei bu al madrasatul ula indung teh madrasah pertama bahkan anak kata lebih deket ke indung mana jauh karena bakat anak mata geula keur ke mana bakat anak aing lesteng salah kita cerita sabodo amat di luar bae salah kita ulin teuing di luar salah kita batur di mah pembicaraan salah aing teuing geus aing mah penting harapan anak geus ceng mak geus teuing teh mah manehnya mau mak kuarit aceng jeung neng pokokna neng geus geus pasantren ka anu supaya gerak talah Quran make turungan jaga di akhirat bapak mah kumaha dia bae teh mah dia mah cenah teu boleh kalau ingetin ka dia cenah teu balik-balik masyaallah bae mah aing mah haram geus kuari mah mama aceng bae tah geus teh ketika salah kita pati ajeureuh les teh tumpuan urang anak didoakeun kumaha aceng supaya hasil henteu usaha didoakeun kumaha muga-muga ya Allah Gusti ada abdi sing maju usahana langsung men dagang cilok di urang bae kana golongan terus ulah eta doa indung tolol ya Allah geus kitu indung mah nyaho kana karakter anak lamun anak ibu ti leuleukna resep hujanan daftarkeun angkatan lautan abdi beuki ngebak sih mah lamun anak ibu ti leuleukna mangang
tukang ojek di segede nasa. Lamun tileletikna beki iya kana nuletik ya. Tileletikna anak ibu mama beki dan karena beki waduh asal jadi hansip untuk tukang parkir eta. Nah, ini kana bakat anak. Mun tileletikna daftarkan ke satu mudi ini sama laki gitu montel letikna anak ibu jatuh silat kata kesedena daftar ke guru ke anak Cimande hebat Cimande Cikalong Cigudewa beakan ya ku cilaka mah wah bisa nagi cilaka cah jangan gagah jangan pinter budak-budak di kamar mandi labu waduh cek injuna abah kunaon aing labu pan apa guru silat dekat takis koeng laleur mah cenah bener teh mantap kira mau jago kecuali kotok tuh nu sampurna kecuali rokok terus al ummah rosatul ula mantak pala hadirin wal hadirat urang dina peringatan maulid ngadangu kisah-kisah rasul di antarana Rasulullah mah cenah ge yeuh saat urang sok diomong-omongna perjanji Masya Allah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' udah barisa mah berjanji pemuda kasep bager marhaba berbisa iya mah marhaba nu bener 10-an terus enak 200 atuh awe lek kabeh tah mata mun marhaba ulah sok ditalar ai teu bisa mah fotokopi ke masyarakat bikin mukuna saurang-saurang gitu mata awak kembali ceng iya kuari coba tahun harap andai kata kalau misalkan kalau ditunda 10 tahun ke depan urang teu bisa teu bener marhaba muludan da kumaha nya kudu marhaba muludan mah nya bener teu kan aya marhaba mah tuh untuk cara maca Quran, ayo maca Quran macam tajwid. Ayo marhaba maca kudu kintan. Mun marhaba maca tajwid, itu. Mal akur. Contoh. Marhaba ya. Marhaba ya. Biar tembak pemuda, wayo, jadi semua. Geblak, listrik kan asal salah ngapain lah nanti. Eta kinta atau cukup gitu, mar atau kudu gitu. Siapa yang ini tajwid? Mar, atau mar dia ada itu namanya. Ting marja, ting maria, batu di sana marhaba atau alifah. Tapi kita marhaba ya ayo datang pakai tajwid mar ngenahan mar ayo kena kun syafi'an ya habibi ayo datang pakai tajwid kun kuntilanak jangan ditutup bisa atau apa kun eta kun bil amar kap nun teu make wau lebah urang macam mah kon begitu oh menunggu sekolah bapaknya menjaga kolot dibikin teu daek teh kana ngorah hayu kumaha nebe mik lak sekalian teh naon mantan kemana aku udah cerita buku haram dah tuh berarti saya marhaba eta marhaba kudu make buku ulah geus poho pernah kula mulut dan hebel paladirin jadi kuda eta mulut pertama marhaba amprekan eta ustad poho hareun ka dina ieu salah asup kami marhaba eta poho bareng kabehan paroho ih pata ke kol kemaran sariya mata ke aing bala lajar marhaba kami tadi cing deh amun bah cuma ya geus ge bae sallallahu ala Muhammad geus turun kabehan bajuna geus asa potong marhaba atuh geus
sallallahu ngatur nasihatnya mana aja. Asal ke sallallahu terus beres. Hei, terus. Awasnya. Bu, Pak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Kangjeng Rasul mah cenah ge banget isinan. Wat tawadu jeung tawadu. Isinan kumaha Rasul? Iya. Rasul teh kunci surga di Jepang ku Rasul. Para hadirin, bahkan cekang jeung Rasul, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Sesungguhnya surga diharamkeun cek Rasulullah jeung nabi-nabi nu sajen kecuali kaulah heula nu asup ti heula. Wa hurrimat 'alal umami, surga diharamkeun jeung umat-umat nu baheula hatta tadkhulaha ummati, sehingga umat kaulah heula nu asup. Masyaallah. Eta Kangjeng Rasul nanggung umat model nu kada ieu. Model nu kumaha nu kada ieu? Model urang nu darareun. Daek Aliban, Bararan, Nararak. Ya Allah, ditanggung jawab tuh ke Rasul. Wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Masya Allah, surga diharamkan jeung umat-umat tu sayan terkecuali umat kaulah heula nu asup. Makanya ketika neraka ditutup Muhammad cekang jeung Rasul tangan bisa ya umat anjeun nyelapkeun ya. Kata Rasul, Rasulullah di langit di neraka kahiji sampai ka 7. Sebab neraka pintunya 7 surga 8. Tangan ku Rasul disingkap-singkapkeun. Ya Allah, barang di dieu bener budak neretel doang. Seterus kurang mana maneh naret. Rasul gegeraan teh kawawa, geura angkat ku panas. Ih, kumaha tadina ulah lo ngomong ge bae. Atuh kumaha Islam Rasul sok salat Idul Fitri doang lo ngomong Rasul. Pernah puasa nganti lu poe. Pernah hilu buludan cau gitu loh. Pernah maca sholawat atuh aya gelap doang. Ih, ayeuna kumaha? Tah, iman sia cek Rasul Allah, iman ka Rasulullah, iman sanajan para hadirin kurang dosa gede, boga keimanan ka Allah jeung ka Rasulullah sagede eta jalan boga iman sagede kuman bakal diangkat ku syafaat Kangjeng Rasul. Masya Allah, pan eta debat begitu di neraka umat Islam anu nu maksiat asup ka neraka ngobrol papanggih jeung singkoh cina. Hayya cek singkoh. Kamu orang naretel, kamu tetangga kiai, kamu Islam, tetangga kamu Islam, kamu orang Muslim, KTP kamu Islam. Tapi kenapa kamu bisa masuk neraka? Jadi kowe onam, maka onam kasih ngomongnya. Kowe onam masuk neraka wajar-wajar saja, sebab kowe bukan Islam. Kamu orang Muslim, Islam, kenapa masuk neraka? Oh, orang naretel cicing itu bisa ngomong. Lu ngomong kok dicabok dia kowe. Kayaknya ini di neraka tidak bisa jebak cabok karena panas. Nah kemana? Nah kemana? Hanya kamu orang Islam, kamu orang Muslim, orang non-letel, tetangga kiai kamu, dekat musola rumah juga. Ada pengajian, tapi kenapa kamu bisa masuk neraka? Kowe onam, pakai onam dia kasih ngomong. Masuk neraka wajar-wajar saja, sebab kowe di dunia kayak layak. Yang punya pabrik biskuit orang kowe, yang punya pabrik salimi orang kowe, yang punya pabrik sampo orang kowe. Orang Islam paling sohol punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe. Ini nama deh. Awan bisa kumaha eta? Hiji bener itu. Hanya kamu orang neletel, kamu orang Islam. Kenapa kamu masuk neraka? Kowe onam, maka onam dia sih ngomong. Kowe onam masuk neraka wajar-wajar saja, tapi kowe di dunia kayak layak. Lihat uang kowe banyak, rumah kowe hektaran dulu, rumah kowe 3 tingkat 4 tingkat, istri kowe cantik-cantik. Kamu orang Islam, rumah mau lubuh, udah miskin, istri kamu udah hidup, bengek, judes, monyong deh. Atau warah kena, warah kena, bisa ngomong. Tanem be ayat syafaat Kangjeng Rasul. Coba cek ini ciharan jadah roh.
tak iya bu ya dengan gura kada rasul mata wadu tawa tenan sadidal haya isinan sehingga Siti Fatimah naros kieu Rasul pada naon atuh anjeun kudu ibadah pan anjeun pati surga deh cepeng ku anjeun kunaon kudu ibadah segala anjeun mah Fatimah abah yang ngajadikeun abah kulantaran abah diutus ku Allah nabi akhir zaman imamna para anbiya wal mursalin kunci surga dicepeng ku abah hayang jadi abdan syakura termasuk hamba anu syukur